Ceritakeun rek teh. Caritakeun naon sok ngobrol lah. Keur naon ya? Biasa we ngopi udud naon deui gawe unggal poe atuh. Di mana on? Ngaja we ka dieu rek minta kopi. Hade atuh ari kitu mah. Marah aja ini. Sugan di dia aya dengan si Kaa. Si Kaa kemananya? Iya kan si Kaa teh. Kira naon? Ayo Pak Agus ginian. Oh nih Amang dia amang re ya pada ngiring nyungkeun kopi. Di mana? Nggak kerek mulang sekolah. nuhun ngerasan kopi teh. Cing beda boga ari teh sakola teh geus nyandu kana kopi teh kumaha gitu. Haus sih perjalanan jauh di ditu ka dieu teh. Lumayan lempang tadi neangan ada eueuh di ditu neangan ka pipir eueuh ka jero sumur eueuh. Ini teh amun tadi ge ngopi nih dieu. Ceritakeun rek teh. Caritakeun naon sok ngobrol lah. Abi hebat ya. Abi bisa ngajawab pertanyaan ibu guru ya. Wah hebat maneh teh nyangka boga adi teh asa ngimpi ngadengen lagi. Hebat boga adi teh sia-sia mana boga adi teh bisa ngajawab pertanyaan guru. Kela. Emang bu guru nanya naon kita tadi di sekolah? Guru teh nanya KB murid. Hari tadi sahan gitu. KB murid jerempe daun ngajawab. Nah, Abi nu ngajawab cek Abi teh. Abi bu. Hebat Abinya bisa ngajawab pertanyaan ibu guru. Lebih maneh mah